Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin wal muslimat, para wargi sadayana, mudah-mudahan urang sadayana senantiasa aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ngalajengkeun kajian kitab Safinatun Najah, kitab Safinah. Alhamdulillah ina lebat kana fasal anu ngajelaskeun tentang tingkatan niat. Sakumaha fasal kamari ngajelaskeun tentang kaifiat niat, bahwa niat teh nyaeta qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi, ngamaksud hiji perkara bari dibarengan ku migawena, jeung niat teh tempatna dina hate lain dina lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami rahimahullahu taala fi kitabi Safinatin Najah wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Paslun ari ieu eta hiji fasal. Aniyatu ari niat, salasu darajatin eta aya 3 pirang-pirang darajat. Niat eta aya 3 tingkatan darajat. Hiji, ingkanat lamun bukti naon as-sholatu sholatna fardon eta nu bangsa fardu, seperti sholat fardu duhur, fardu asar, fardu subuh. Wajaba maka wajib naon qasdul fi'li neja migawe sholat lafad usolli. Wata'ini sareng nangtukeun sholat lafad duhur, asar, maghrib. Wal fardiyati sareng mardukeun sholat lafadna fardo. Jadi kiatu usolli fardod duhri, usolli fardol asri, niat dina hate urang saupama lafadna lamun sholat duhur usolli fardod duhri tos cukup sakitu netepan kana kewajiban niat ngalaksanakeun sholat fardu duhur. Wa in kanat jeung 2, lamun kabuktian itu sholat nafilatan eta sholat sunat muaqqatatan anu di waktu-waktu, karotibatin seperti sholat sunat rawatib, sholat qobliyah duhur, ba'diyah duhur upamana. Au dzata sababin atawa sholat anu ngabogaan sabab, seperti sholat samagaha, sholat janazah. Wajaba maka wajib naon qasdul fi'li neja migawe sholat usolli. Wata'ini sareng nangtukeun ngaran sholat, seperti usolli sunnata zuhri, usolli sunnatal asri, usolli sunnata subhi gitu. Nah, wa in kanat sareng lamun bukti sholatna nukatilu nafilatan eta sholat sunat mutlakon, mutlak sholat sunat mutlak, sabab nanaon teu kaikat ke waktu, wajib maka wajib naon qasdul fi'li neja migawe sholat faqat hungkul, cukup ku usolli. Usolli teu aya judulan sholatna sholat mutlak, nah eta mah cukup ku usolli hungkul. Al fi'lu ari migawe sholat usolli eta lafad usolli. Wa ta'inu jeung ari nangtukeun sholat zuhron eta lafad duhur, au asron atawa asar. Wal fardiyatu jeung ari mardukeun sholat fardon eta lafad fardu. Jadi jelas lamun sholat fardu duhur upamana cekap ku usolli fardu duhri, kalawan urang ngamaksud migawe sholat nangtukeun sholat jeung mardukeun sholat. Nah, lamun sholat sunat cukup usolli sunnata duhri, usolli sunnatal asri, teu disebut qobliyah ba'diyahna oge teu nanaon, sabab ta'yin mah nangtukeun ngaran sholatna, seperti sholat sunat duhur, sholat sunat subuh, sholat sunat asar. Nah ieu minimalna niat nu kudu dihadirkeun dina hate urang.
Anapun niatna ditambahan seperti bilangan rokaat, terus sejak naon madep ka kiblatnya mustaqbilal kiblati eta mah hanya sunat. Seandainya orang teh niat salat fardu duhur 5 rakaat maka terjadi madorot karena salatna tetap salatna dihukuman sah sok sanajan niatna salat duhur teh 5 rakaat asalkan salat tina prak-prakanana tetap 4 rakaat. Sakieu mung tiasa kadugikeun mudah-mudahan guna sinareng manfaatna hapunten anu kasuhun. Insyaallah enjing lebat karena syarat sahna takbiratul ihram. Mudah-mudahan janten ilmu khusus kanggo diri pribadi umumna kanggo sadayana nu nguping kana nu ninggal kana channel YouTube 165 Kitab Kuning. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.